Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagaro spesial di mana baya ayana. Wilujeng siang wilujeng patapang dangu deui sareng akinya tangtosna di acara nu sami nyaeta acara dongeng Sunda. Ngabuburit disarengan ku dongeng padaran aki pamirsa. Mugi-mugi we nya dongeng-dongeng aki tiasa janten panglipur kalbu pang beberah kana manah pangrepeh kana hate ubar habang malerkeun kacape saparantosna urang sadinten kasabari ngalaksanakeun ibadah saum. Bari lalason bari ngadangkeun dongeng bari ngabuburitnya pamirsa. Urang keureuh deui dongengna anu judulna nyaeta Jawara Kapidangdung. Ya dongeng rekan aki didongengkeun oge ku aki mugi-mugi atunya sasieun sabeunjeureun aya hikmah nu tiasa dicanak pikeun urang picontoeun urang nya dina kumbu hirup di alam dunya. Ulah hilap pamirsa kangge nu nembean mancun nembean ngadungkeun mangga ulah asa-asanya di subscribe heula di teke tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Atur nuhun kasadayanan parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki. Mugi-mugi sadayana aya dina ginanjar kawilujengan teu kirang sapapaosna. Disehatkeun lahir sareng batinna, dijembarkeun manahna, digambilkeun rezekina, oge dilancarkeun ibadah saumna nya sarta diselamatkeun tina sagala rupi mara bahaya. Amin 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 ya rabbal alamin. Urang ngamparkeun deui samak bututna ya pamirsa sama kabuyutan tos mang tahun-tahun dicalikan tos sararweh rarebek. Sanes kitu seueur kenanganna seueur paninenganna nya dina urang sasarengan ngareurah seni dongeng Sunda. Parsamakna mangga kaparayun sadayana prung Isukna Ratna keur beberes imah sewaktu Darman datang. Sedengkeun ya nama diuk dina kursi. Akang kunaon uih ka dieu? Akan abdi tos nyaurkeun di antara urang teh saleusna teh aya hubungan naon-naon. Ceuk Ratna komala ka Darman nu kakarak ngurunyung. Darman teh kalaka ngaheureuyan yana anu keur diuk pok deui Ratna nyarita. Kang atos Kang, urang teh aya hubungan naon? Darman malik neuteup ka panon Ratna. Pok manehna ngawalon sorana lalaunan. Ratna, nyai teh parantos haat ngampihan Akang. Saurang galandangan teu puguh dumuk. Teu kadang teu baraya Akang ngahaturkeun sewu nuhun kana kahaatan salira nyai. Mohon Kang, sami-sami. Tos janten kawajiban jalmi pikeun saling tulungan mah. Teras Akang teh nyuhunkeun dihapunten. Bilih salami ieu tos nyesahkeun atanapi seueur kalepatan sareng kakurang ajaran Akang ka nyai. Sami-sami. Abdi oge nyuhunkeun dihapunten Kang. Sarengna Akang teh mika cinta ka nyai. Kumaha Kang? Leres nyai. Akang tos dongkap ka dieu janten salaki nyai sanajan ukur bobohongan, bobodoan. Tapi salami eta dina hate Akang sirungan rasa kanyaah katresna ka nyai. Kumaha upami sakantanan we atuh urang tengah hiji ulah bobodoan deui ulah bobohongan deui. Eta oge upami nyai karsa janten bojo Akang anu batan sakieu ayana. Teu Kang,
abdi sieun bilih hiji waktos emutan akang pulih. Ari heug teh akang tos gaduh bojo atanapi emut ka bebene akang. Tara teuing abdi bakal nalangsana. Henteu Kang abdi alim. Walon Ratna bari cipanona mimiti ngembang sabab di kumaha-kumaha ge hatena mah jelas. Bogoh pisan ka Darman teh. Ulah ngemutan anu cantang tu nyai. Da cantang tu akang damang deui. Dina damangna oge cantang tu akang gaduh bojo atanapi bebene. Ayeuna mah urang hareupan bae nu ayeuna aya. Darman tetep ngada sakaratna. Engkang desa urang pameget gagah. Kasep. Tang tos seueur gadis atanapi wanoja anu kersa ditikah ku engkang. Tibatan abdi saurang randa anu tos gaduh putra. Ratna masih kene nahan parasaanana. Santos lami urang hirup bebarengan di ieu bumi. Kanyaha Kang teh sanes saukur populasan. Tapi leres-leresnya kanyai oge kayana. Darman tetep kana kahayangna. Bapak. Yana gegeroan ka Darman bari dua leungeunna rangga hayang diais. Duh, anak bapak sono mudenya. Tependak sadinten sareng bapak. Gewat Darman ngaisyana bari digalentoran pipina. Nempo Darman sakitunya anak hayana hate Ratna ngara kaca. Sedih pagalo jeung gumbira. Sedihna ari raskan nasib anakna nu teu apal kanu jadi bapana. Ari gumbirana nempo Darman anu mere harpan pikeun yana ngabogaan bapa anu nyaah ka dirina. Kumaha nyai? Ieu teh demi nyai akang sareng yana, cek Darman tumanya deui ka Ratna. Ratna teu wasa ngedahkeun kalimah. Cipanona kaburu murubut raragragan. Ratna ukur bisa unggeuh lalaunan. Tapi sakitu ge geus cukup pikeun Darman mah. Nyantuk nama duanana silih tangkep pinuh ku rasa bagja. Ceg, urang tunda heula ngeunaan Ratna jeung Kusmara alias Darman. Ayeuna mah urang pedar ngeunaan Nitya jeung Mbah Sidik. Anu geus lila leungiteun Darman sabab geus ampir genep bulanna Darman teh teu aya mulang. Mbah Sidik oge katanyaan ku Mbah Dodi jeung Ambu Mutia anu ngahaja neang ka Parung Panjang sabab sono ka Darman anu geus lila eueuh bejana. Mbah Sidik jadi teu suhud kana usahana teh. Kaum mau nempo Nitya Pramesti anakna nu tambah dieu teh tambah nguluwut. Mbah Sidik lain teu surti yen anakna bogoh ka Kusmara teh. Puguh hal eta pisan anu matak jadi pikiran pikeun Mbah Sidik sabab lamun nepi Kusmara teu kapanggih. Kumaha nasib anakna nu unggal poe gawena ngan ukur huleng jentul. Mbah Sidik geus narekah burber ka ditu ka dieu jeung Mbah Dodi ngan Kusmara teh kawas di teureui bumi. Eueuh tapak-tapakna acan. Eueuh laratanana antukna hiji mangsa Mbah Sidik gering parna. Sakabeh bandana beak dipake ubar ka ditu ka dieu. Pikeun biaya sapopoe jeung ubar nya kapaksa nginjem duit kalentah darat anu geus kasohor di wilayah Parung Panjang mah nu taya lian nyaeta Mang Ukun. Tambah poe tambah badag gudang nambah Sidik ka Mang Ukun teh. Hiji waktu Mang Ukun nagih hutang ka imah Mbah Sidik tapi geus bisa katebak yen Mbah Sidikna teu sanggup mayar hutang-hutangna. Sawaktu nempo Neng Tia anu nyuguhan Mang Ukun anu mata karanjang, mata bongsang.
Jadi boga niat rek ngahapuskeun hutang Basidik, malah rek dimodalan cenah usahana sagala asal Neng Tiana daekeun dikawin ku Mang Ukun. Basidik anu kadesek ku hutang nya narima sacara kapaksa. Neng Tia oge narima manehna ngorbankeun dirina jeung cintana ka Kusmara demi pikeun ngajait kolotna tina cangkreudan hutang Mang Ukun. Minggu hareupna Neng Tia tulus diistrenan dikawinkeun ka Mang Ukun jadi pamajikan anu kaopat. Ngaganti Neng Lia anu teu jadi dikawin sabab kaburu ngaragrakeun maneh teh ka Jungkrang. Hajat rongkah 3 poe 3 peuting bari nanggap jaipongan jeung wayang sagala rupa kawinanna teh. Beres kawinan Neng Tia diboyong ka imah anyar anu geus disiapkeun ku salakina. Hiji mangsa Mang Ukun jeung Neng Tia jalan-jalan, tujuanna rek ka dayeuh Bogor. Maksudna rek meuli papakean anyar jeung parabot rumah tangga pikeun Neng Tia anu kakarak pindah imah. Di Parung Panjang naik oplet ka Bogorkeun, tapi di terminal tuluy duanana lempang rek nuju ka pasar. Di satengahing jalan lar we aya sapeda ontel ngaliwat ditumpakan ku saurang lalaki kasep ngabonceng hiji awewe geulis dibuntut kuda bukna. Pikeun Neng Tia mah moal poho ka eta lalaki teh sabab eta lalaki anu geus ngabandang hatena. Eta lalaki sidik anu kapicangcam siang kalawan wengi tapi ka poe harita ge. Sanajan lahiriahna manehna teh geus boga salaki. Kang Kusmara, Nyi Tia ngagorowok bari jeung lumpat ngudag sapeda anu bieu ngaliwat. Sapeda teh eureun nu tumpakna tarurun. Nyai teh ngageruan ka saha? Ceuk Kusmara ka Neng Tia bari rada heran. Tarangna kerung saucan pernah kungsi patepung. Kang Kusmara abdi teh Tia putra Basidik. Cek Tia mun kongang mah hayang ngagabrug bari ngagalentoran ka Kusmara teh ngan manehna ingat yen aya salakina di gigireun dirina. Akang mah Darman sanes Kusmara Nyai, ceuk Kusmara bari netep ka Nyi Tia. Moal hilap abdi mah, Akang teh Kusmara, Akang teh ka mana wae atuh Kang salami ieu teh. Neng Tia teu wasa nahan kasono lat bae manehna poho ka temah wadi ngagabrug ka Darman alias Kusmara tuluy hing bae ceurik. Mang Ukun nempok kitu ambek manehna ge reuwas mimitina mah nempok Kusmara teh. Tapi sanggeus ningali Kusmara kawas anu linglung teu wawuh ka manehna, Mang Ukun boga sangkan Kusmara teh gering pikir. Kesempatan aing pikeun modalan si Kusmara. Sabab lamun seug manehna ingeteun ka aing bisa bahaya. Bisa jadi manehna bakal males pati jeung bebeja masalah Neng Lia ka kolota. Kitu geurentes hatena Mang Ukun. Teu mikir panjang deui. Mikir 2 kali gajeleng bae Mang Ukun narajang ka palebah Kusmara. Kurang ajar syah, wani-wani nangkep pamajikan batur. Beureub buleud Mang Ukun nyuruntul kana cukang irung Kusmara sanajan poho ingatan. Keur gering pikir tapi ari gerakan silatna mah teu leungit Kusmara teh. Sabab geus kalatih mang tahun-tahun jadi gerakan silatna apal di luareun sirah. Model harita ku ngadiusna angin tenggelan ge Kusmara rikat ngabalieurkeun sirahna pikeun nyingkahan pereup Mang Ukun. Bari sacara kilat pereup katuhna ngadius, ngakedor kana careham nu jadi lawan. Hiuk. Jedak. Ada. Mang Ukun ngadadak ngagoak sabab carehamna ngadadak asa bengo katotog ku pereupna Kusmara.
Kernahan ka nyari kitu, seak cedak. Dadana ditejeh ku Kusmara ngagunakeun jurus sepak kuda beger. Keheula baraya, ulah ka jurung ku nafsu. Alah, tong loba bacot sia deuleu. Geus jelas-jelas sia teh teu sopan ka pamajikan aing. Tapi lain kuring nu nanggep kisilah, tapi na ulah loba dupa tapi dasar lalaki teu uyahan sia, kurang ajar. Mang Ukun terus nempas teu mereka sempetan nyarita ka Kusmara. Mang Ukun hunduna kekerot bakat ku amek. Karak sageprakan ge manehna geus 2 kali kebenangan kahanca ku peureub buleud Kusmara. Carehamna asa nyengsol sabab ieu keneh kagedor mani nanggal ku peureub Kusmara. Mang Ukun harita masang kuda-kuda anyar. Gejleng seak. Awakna ngacurelat nyampeuk narajang ka Kusmara, 2 leungeunna anu ngawangun cakar teh ngarah kana dada jeung beuheungna Kusmara ngagunakeun gerakan alap-alap nyamber marmot dina ulin parung panjangan. Tapi orok kaya Kusmara ge lain jawara kamari sore anu beunang dirubuhkeun kitu wae. Kusmara geus nambahan pangabisana sabab digebleng ku Bah Sidik bapana Neng Tia Tea. Kusmara ukur narik suku katuhna ka tukang bari ngadoyongkeun awakna. Dina jurus caringin rungkad atuh plos-plos sapasang cakar Mang Ukun teh ukur ngahakan tempat kosong. Lar awak Mang Ukun ngaliwat luhureun awakna Kusmara nu keur ngoleab ka tukang. Teu antapara deui Kusmara teu micen kasempetan hade. Suku katuhna ngacelepung ka luhur ngarak kana iga burungna Mang Ukun ngagunakeun jurus ngajul nangga asak pangleler ti Bah Sidik nu jadi guruna. Hiu, wut, cabrot. Aduh. Mang Ukun ngoceak deui bae sabab iga burungna kajajak ku dampal suku zebra Kusmara. Kalayang koleab gedebut. Mang Ukun ragragna nang kuban beungeut nati susut kana taneuh garing. Barinahan ka nyeri Mang Ukun maksakeun hudang. Bangsat kurang ajar sia teh beunjeuh. Sugan mah hayang dipodaran ha. Iga aing mani nyeri bae jeung damba sugan teh tas nincakna nahaun ieu teh ha. Mani bau ti kotok kieu. Pueh. Mang Ukun jejebris bari marsian bajuna anu aya tapak damba suku Kusmara. Kabeneran tadi teh liwat ka sawah teu aja nincak timuning atuh tarimakeun we kidulur hitung-hitung kanya hati kuring teh mah. Cek Kusmara ngeyehkeun bari cungar cengir seuri sorangan. Dasar kurang waras ya mah. Mang Ukun anu nafsuna geus ngagugudug nyabut badaug anu ngagaplek dina cangkengna serepet. Tuluy manehna ngagajleng saibas dada bari ngulinkeun badaugna dina gerakan sigar tengah. Badaug Mang Ukun ngahiuk manitarik rek narok sirahna Kusmara. Sia kejot sia ieu mah. Ari Ratna Komala jeung Nyitia Pramesti anu tadi ukur lalajo. Padungdungna Mang Ukun jeung Kusmara. Ya disilih pelong. 2 wanoja anu sarua mika cinta ka Kusmara teh ayeuna mah geus adu hareupan. Rek ngajajal jajaten sewang-sewangan. Nyitia lain rek pangmelahkeun Mang Ukun pedah salakina, tapi kaduruk ku rasa timburu ningali Ratna Komala anu sakitu layeutna jeung Kusmara. Da sanajan bener dirina geus jadi pamajikan Mang Ukun, tapi hatena mah angger we nyantel pageuh ka Kusmara. Katamah-tamah perwatak sifat aslina anu heuras jeung gede amek atuh asa aya jalan pikeun ngalampiaskeun sakabeh bang baluhna. Manggih lawan sarua awewena. Sedengkeun Ratna manehna hayang bebela ka Darman sabab pamikirna 2 jalma anyar pinanggih teh lain jalma bener. Tapi jalma jahat sabab teu pupuge geuningan nu awewe jol ngarangkul tuluy nu lalakina jol narajang. Kabeneran manehna ge hayang ngajajal ilmu silat anu salila ieu diajarkeun ku Darman. Salila Darman nganjrek di mahna.
Ratna harita masang kuda-kuda muka serangan lengan katuhuna ngolebat ngarah kana pipi Nyitia dina gerakan selendang mayang. Tapi Nyitia teu cicingeun, sakilat ngelokeun sirahna satuluyna ngajorelat ka gigireun Ratna ngagunakeun jurus hap-hap pindah. Bereup katuhuna saterusna ngablesur arek ngaruntageun dada Ratna Komala. Tapi Ratna Komala rancingeus gancang ngagiwar ka belah katuhu bari ngarang shotgun sukuna ka kenca. Awakna malik 80 derajat ka gigireun Nyitia. Hiu. Suku katuhuna ngaheumbat tarik rek nejeh cangkeng Nyitia dina jurus sepak kuda beger panglalar ti Darman. Nyitia anu posisina kakunci manehna nekat ngadiuskeun pereup kencana dina ulin Cimane Buhun. Ngarah kana careham Ratna Komala. Pikirna Nyitia keun wae cangkengna kabenangan asal careham musuh oge kahanca ku pereupna. Atuh geus kitu mah teu bisa disingkahan deui ku duanana. Hiu hut cadau jawrod. Aduh meh bareng duanana ngagero Nyitia ngabangkieung sabab cangkengna asa potong katejeh ku Ratna Komala. Ari Ratna Komala ngadayagda ka tukang bari jumarik jeug nahan ka nyeri dina carehamna anu kapeupeuh ku pereupna Nyitia Pramesti. Dina kaayaan kitu hiji bayangan beureum ngolebat ka tengah-tengah nu keur tararung. Ngolebat, jorelat, jeleg. Ngadadak aya saurang awewe tengah tuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedengkeun leungeun katuhuna nyekla nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Heup. Ieu bulan puasa ieu teh kalah garelut itu gra. Awewe ngelawan awewe, lalaki ngelawan lalaki nanaonan ieu teh ieu. Ieu heup heula rek sakedeung deui ieu buka sakedeung deui tajil ge sore ieu teh kalah garelut teu puguh. Mending geureuh heula ieu bari tah siap-siap tajil ibinyana kolak tah. Kolak cau, suranil, canil tah. Aya kolak waluh, peuyeum, cangkaleng tuh komplit pokona mah. Tah ieu aya asinan di seger tah. Geura ieu siap-siap heula pamirsa sok atuh. Pilih bade ceodean nya tajilna. Ini deh. Pemirsa. Kuno rojolna bisarwiti pemirsa urang cekapkeun heula atunya dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana halampahana Kusmara Lukman dina carios Jawara Kabedangdu. Sagurang teuneun heula di handeuleum sieum geusan sampeureun urang teuneun tunda di hanjuang siang geusan alaeun urang teuneun di handeuleum sieum geusan sampeureun urang sampeur deui engke di bagian anu salajengna enjing siang pamirsa. Mugi taya halangan harungannya. Mugi-mugi urang sadayana dipaparinan keneh kasehatan sareng waktos kangge urang ngariung deui di acara dongeng ngabuburit. Hatur nuhun kasadayana parantos satia mancu satia ngadangukeun oge ngarojong kana pedanan-pedanan aki. Salam kasadayanakum. Mancu mania di mana bae ayana. Hatur nuhun. Pangrojongna salami ieu oge pidoana atuh. Mugi sadayana aya dina kabarokahan nya kawaluyan. Amin. Sakitu heula nu kapihatur pamirsa aki namit mungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parmios cagah hanca.